Pamirsa sadayana wilujeng patepang di sareng simkuring Verina Rosyada. Dina acara warta Sunda simkuring bade ngadugikeun sabarana warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Usum hujan taun ieu nyaeta di taun 2022 tos dimimitian ti awal bulan Januari oge ku pamarentah-pamarentah di masing-masing daerahna. Contona di Pamarentah Ciamis, nu tepatna mah di Propinsi Jawa Barat. Tos ngawanti-wanti ka warga sangkan salawasna waspada tina usum hujan anu bisa nyababkeun bencana alam nu teu diduga ku sababaraha nyaeta diantarana mah longsor, banjir, jeung sajamana ti eta. Bupati Ciamis oge atos mere amanat sakumna warga anu padumukanna di sisir Gawir jeung di sisir Hawangan kudu leuwih ati-ati tina bahaya longsor jeung banjir anu sering ngancam penduduk di sekitar eta. Kusabab datangna musibah teu bias di bade-bade da eta mah kersaning Maha Pencipta nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Ti taun ka taun pamarentah geus ngalaksanakeun tarekah sangkan musibah banjir jeung longsor dina usum hujan ieu teu karadepan warga. Rupana sakitu warta anu parantos didugikeun ku simkuring kapayunan pamirsa sadayana mugi itu warta janten manfaat kanggo pamirsa sadayana wilujeng tanpa deui dina waktu anu hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.